Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Salo Julia Putri ti kelas 10 MPLB 3 bade nyaritakeun dongeng tentang hayam kongkorongok ti subuh. Kacaritakeun zaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyoba ka kahyangan. Unggal isuk eta oray teh osok datang mapantas maneh tapi keukeuh teu ngarasa gending lantaran teu boga perhiasan makaning arek ngadeuheus ka dewa. Saanggeus mikir, manehna inget kasobat sakadang ti tinggi. Maksudna arek nginjem tanduk ka sakadang jago. Harita mah jago teh aya tandukan minta diantar ka ti tinggi. Saanggeus aprok dicaritakeun sakabeh permasalahan naga ka jago. Maksudna mah nginjem tanduk ka jago. Engke tak dianterkeun deui ku sakadang ti tinggi cak sakadang naga. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tanduk ka sakadang naga. Cak naga ka jago, engke tandukna dibalikeun deui dianterkeun ku ti tinggi sameme balebat. Lamun balebat can balik wae bisi heula poho ngawangkung jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah jugngeh naga jeung ti tinggi teh arindit. Isukna sameme balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali ti tinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi tetep ti tinggi teu datang keneh wae, nepi ka beraina beurang ti tinggi teu datang-datang. Keun sugan cenah peuting engke pok hayam teh, tapi woleh ditunggu nepi ka subuh ti tinggi teu datang-datang keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun ti tinggi datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung ti tinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Sakian carita ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.